sedang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa qala aidan ma yaf'alu Allahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, as-salatu immatudi man aqama faqad aqamati wa man tarakaha faqad hadamati. Al-hadis. Alhamdulillah, kalau lihat kudrat sang iradat Allah subhanahu wa ta'ala bulan sadayana biasa rawu minai waktos di dalam melaksanakan kewajiban bulan sadayana salami hidup urip di alam dunia, melaksanakan perintah Allah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak langkah para ulama atau labul ilmi. Mudah-mudahan barokah mangkat dengan ilmuwan bulan salamina ayat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan sadayana kalung surah rahmat maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan dan umat kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu kacawisan baris kenging syafaatul ummah jaga dina kiamah. Amin ya rabbal. Sadaya puji kaulan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anu musik malik ke bulan sadayana, Allah anu ngahirupkeun sana murid ke bulan sadaya, Allah anu ngarizkian kaulan sadaya, Allah anu ngabingkeun jeung beuti kaulan sadayana, termasuk Allah mengumpulkeun bulan dina waktu salina. Mudah-mudahan di kepala bulan sadaya sabar dari syariat biasa kepala jaga bangkai perpatan usai Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhila rahmat wa salam namun kita terdiri paculakan dari junang bulan sadaya Rasul bin Nundur Nabi bin Habiban al-Karim Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhila pasangan pula wardina para sahabat para tabi'at mau kami ikutin kaulan sadayana. Salamina sing aina rahmat maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Malam
malam Sabtu anu ayeuna tepatna kaping sabaraha? Tuh. Malam Sabtu ayeuna tepatna kaping 10 dina sasi Rabiul Akhir. Dina silih mulut. Mudah-mudahan urang cari dina silih mulut cinta bitabi barokah ke Allah Subhanahu wa ta'ala, sing langkung cinta naga Allah, cinta naga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saur Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu a'lam bi muradi. Saur Gusti Allah, kul bejakeun ku anjeun Muhammad in kuntum tuhibbunallah, lamun aranjeun bener-bener cinta ka Allah, fattabi'uni mangka gerak turun ka kami kasaha ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon atuh untungna urang manfaatna urang turun ka kanjeng Rasul, urang ngawiskeun cinta ka Gusti Allah. Saur Gusti Allah, bejakeun ku anjeun Muhammad yuhibbukumullah mangka arajin kabeh bakal cinta ku Allah. Amin ya rabbal alamin. Hasil urang anu kempel dina diwaktos berarti urang dipika cinta ku Gusti Allah. Namun sababna iriungan urang turut karena seruan kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun teh kauntungan urang sadaya Gusti Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah Subhanahu wa ta'ala bakal ngahampura kana pirang-pirang dosa aranjeun kabeh. Amin ya rabbal alamin. Urang butuhkeun ku Allah teh, urang biasa rumpulung dina tolakul ini teh urang kenging hampura Allah. Namun sababna urang amal saseueur-seueur amal teu kenging hampura Allah, maka aya hartos na eta. Urang sagaru pada melakukan sadayana dibilang pasian sarwogina teu kenging ridho Allah, maka aya hartosna eta. Maka alhamdulillah urang arep ridho Allah, magfirah Gusti Allah. Insyaallah diniatan anu ikhlas urang angkat kana li tempat niat lillahi ta'ala, janji Allah serta Rasul, dosa aranjeun kabeh tos dihampura sampai ngalangkahkeun sampean aranjeun. Amin ya rabbal alamin. Setiap langkahna dikontosan ku rahmat magfirah Gusti Allah. Dalam urang teh tos hujan agung ilmunya subhanallah. Nasib kulger ge kabanjiran geus namu itu pasar baru hujan agung kok banjirna lumayan macet namun lamun teh emut ayeuna ayeuna urang teu tiris ieu bahajinya di emut mah lamun urang da inget naon ka warung naon di warung urang teh inget meser porokol sareng para keur tiris ieu mah mending ge ngarengkol bari nyewangkel. Keur tiris ieu pantes kitu meser porokol sareng para tiris ieu mah ros kene porokol bari nyoba bantah. Eta beli. Tapi urang yakin urang koyo ridho Allah, alhamdulillah. Kabutuhan urang sadaya subhanallah. Namun atuh tujuan urang sadayana urang angkat kana talabul ilmi teu dirasa capek, teu dirasa urang tulu dipaksa, urang hoyong karidhoan Allah, ngarep-ngarep magfirah Allah, ngarep syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuanana urang hoyong biasa ibadah eta ditawis urang syukur ka Allah, ditawis urang cinta ka Gusti Rasul. Tah kutolabul ilmi teh maka teu aya kauntungan anu kalintang ti Allah Subhanahu wa ta'ala sababiah tolabul ilmi urang getol sedekahna.
urang getol warwi umroh urang ngalaksanakeun sunah-sunah anu sanesna dibandingkeun jeung urang ngalaksanakeun thalabul ilmi ganjaranna ageng keneh ngalaksanakeun thalabul ilmi. Tuh adi-adi thalabul ilmi. Sabab thalabul ilmi ngagene sareng salat. Salat wajib, thalabul ilmi wajib. Tamihan ku sunat sedekah sunat. Tuh, aya salat sunat. Ayo berbagi, urang sunat, urang anu cek urang teh gaduh salat sunat, tapi urang gaduh thalabul ilmi, langkung unggul thalabul ilmi. Kan enak urang thalabul ilmi na aya, salat sunat na aya, sedekah na aya, kan enak eta mah min babi aula kitu. Maka urang sadayana salat nu pokok urang simnya, thalabul ilmi simnya, qobliyah ba'diyah oge simnya insyaallah. Nah sababna keur urang sadayana eta qobliyah jeung ba'diyah ngagindingan kana salat urang anu fardu. Salat teh gini gasna diginian ku qobliyah jeung ba'diyah anu aya waktos ade da teh sadayana aya waktos banget. Nu aya ba'diyah jeung qobliyah aya anu aya ba'diyah unggul pan aya. Nya gitu. Teu aya qobliyah anu aya qobliyah ba'diyah lohor sareng maghrib sareng isya aya anu qobliyah unggul salat asar anu qobliyah unggul salat subuh. Naon sababna dina subuh sareng asar teu aya ba'da haram hukumna ngalaksanakeun salat ba'da asar sareng ba'da subuh ada di si aya. Alhasil subuh sareng asar teu aya ba'da bisi aya jalma anu getol soli sunatan ba'dal asri soli sunatan ba'da subhi teu aya haram salat itu nya sanes lieu siapa saja mah haram lain nami haram kumaha teu kenging dipilah mah eta haram antawis maghrib qobliyah aya nya isya aya tuh duhur aya matak tadi nempegan ku urang sangebutkeun innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat ku sakitu agingna manfaat salat teh nya. Matak urang teh di qobliyahan lohor 4 rakaat qobliyahna teh. Ba'dana 4 rakaat tuh dina salat lohor teh 12 rakaat qobliyah 4 farduna 4 padana 4 12 dina lohor tuh ganjaran unggul. Dina asar 8 pokona farduna 8 qoblana 4 dina asar. Maghrib 2 qobla 2 ba'da tambah 3 7 maghrib. Isya 2 4 terus dan 8 isya. Subuh 4 qobliyah kumpul sareng subhanallah. Mata jami'an sholat ibadah. Mata pangcilak-cilaka nama manusia di alam dunia, pangmiskina, pangrugina manusia di alam dunia jeung di akhirat jagat jalma anu ninggalkeun kana salat insyaallah salami salat mah urang sadayana ceuk paritosna urang cilaka nage moal cilaka teuing dina rugi nage rugi teuing dina sangsara nage moal sangsara teuing insyaallah moal linglung salat mah insyaallah. Tah kan urang terang waktos geula. Naon waktu urang sadayana sok milampah kana eta sunat dina lohor aya sunat qobliyah jeung ba'diyah dina asar aya qobliyah dina maghrib aya qobliyah ba'diyah dina isya aya qobliyah ba'diyah. Tah urang sing emut bainal adzan wal iqamah sa'atul ijabah aya saat ijabah antara adzan sareng qomat. Dina adzan sareng qomat teh sobab dijawab ijabah ti Allah Subhanahu wa taala lebetan geura urang ku salat sunat. So aya kuping kita kebihan di Allah Akbar Allah la ilaha illallah langsung qomat deui. Hati-hati. Urang kedah durcong cek sepuh. Durcong teh antara adzan sareng qomat teh kirang langkung 10 menit. Paling minim dina adzan sareng qomat teh 5 menit.
eta disebut kuncung. Lagi mah begitu ada langsung koma tuh, mana aku eta sing lebah urang eta. Anu guna sunah. Jadi antara sareng koma teh satu ijabah mata kurang dibetetan ku salat sunat teh ternyata keunggulan pas sunat. Ulah dikene pas sunat teh. Jadi ngaginingan kenapa? Karena fardu ibarat naonkeun ibarat urang ayeuna usaha. Ari kurang usaha, kurang muka pasar usaha, muka mana di warung wae di bumi kurang usaha, cing kira-kira kamu kurang usaha, hoyong balik jenis, hoyong balik, tarik ibarat gitu. Kurang usaha teh hoyong seger balik, lagi baratina ibadah mah sunatna, gitu, sesamanya. Mata harus seger sunatna, seger balik itu lamun dina usaha. Kurang simpan karena sunahnya gitu. Nah, kurang sadayana nalika kurang sadaya ngalasan sunah kurang mikir we bila kadang-kadangnya ada sok jami teh sama sok benten kieu teh jam teh. Ya saya kan jamna mah sami panjenengan jami dina nalika adana sok para benten teh kitu urang teh. Cara heula tak artina urang atuh ibadah. Jadi urang dina aya sifatna sunat aja, non itu aya maqamul ijabah tadinya. Jadi antara adan sareng koma teh aya tempat ijabah mata kurang dibetan ku salat sunat. Namun sababna urang dina salat sunat teh seueur pisan kaunggulan bakal karai urang sadaya. Naon tanya? Tah urang sing disebutkan bari as-shalatu silatun bainal abdi wa rabbi. Salat teh ngajantenkeun sababiyah tepangna makhluk sareng khaliq. Mata jami anu salat berarti urang tepangan Gusti Allah. Jalma ninggalkeun salat berarti jalma ngajauhan Gusti Allah. Jadi salat teh silatun bainal abdi wa rabbi. Salat teh tiasa tepung antara jami sareng Gusti Allah. Syariat urang salat hakikat amang urang tepang sareng Gusti Allah. Bahkan Kanjeng Rasul ditaros, ya Rasulullah sahabat, man aqrabu ilallah, ma aqrabu ilal ijabah. Sauri sahabat, ya Rasulullah sahajami anu caket ka Gusti Allah. Jeung naon doa anu paling caket diijabah ku Allah. Saur Kanjeng Rasul dua pertawasan dijawab ku sapertawasan sajawaban jadi cekap. Saur Kanjeng Rasul jalmi anu pancaketna ka Gusti Allah, doa anu paling caket diijabah ku Allah, pahuwa sajidun jalma anu sujud. Jalmi nu pancaket ka Gusti Allah teh jalmi anu sujud. Anu pancaket tadi dijabah pamenta urang sareng Allah nalika urang sujud mata kitu urang cekat sujud Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Mata tong disangka jalma salat kabingaran di Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah da imah hayang beunghar kanu lain-lain. Imah hayang beunghar lumpat kaluhur mah bidayang maju usaha. Tuh kurang-kurang hayang payu sawah lumpat kaluhur, hayang payu anak lumpat kaluhur lu. Kok mun hayang boga anak lumpat kaluhur atau heureum cukup teh. Subhanallah. Itu imah aya kisah-kisah nyata. Jalma hayang boga anak lumpat kaluhur, subhanallah sungguh dukun atuh. Mana neng hoyong kadu putra masuk Allah hiji samingon we imam. Wayahna unggal wengi jam 12 kedah ibak 7 naon? 7 sumur sareng naon tuh kembang 7 sumpah. Tuh ceuk mama dukun teh atuh ngan bisi aya nu naon guru yang garayam nalika poek aya neng hare-hare kade ulah digaluakeun eta teh dik mere anak. Subhanallah. Ulahnya
urang bebeja ka Gusti ku salat hayang beunghar bebeja ka Gusti ku salat hayang maju usaha bebeja ku salat hayang pinter bebeja ku salat bebeja ka Allah muga-muga kumaha Gusti Allah Wad'uni astajib Gusti Allah pane sedengkeun pangunggul-unggulna doa nu aya dina salat pangunggulna amal nu aya dina salat pangunggulna istighfar nu aya dina salat pangunggulna sholawat tasbih tahmid tahlil nu aya dina salat tak nu aya dina salat mah unggul sagarupina tuh nya hiji cenah salat teh naon silatul bainal abdi wal salat teh nepungkeun antawis makhluk sareng khaliq as-sholatu fiha ijabatu du'a sabab biar sholat arajin bakal diijabah pamenta arajin tuh ya. Mata kurang koyo diijabah maksudkeun sholat mata ulama diseueur nyarios sama sholat kayak orang sholat ya dina sholat saya lebih aya atuh nu tadi teh ya ucapan Rabbi firli warhamni wazkurni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani da urang mah teu apal bukan naon teh mata salat hari-hari we sok isok dina eta hartoskeun urang usah lebih aya mata pancaket-caketna ka Gusti teh eta jamu sujud pancaketna diijabah ka sujud sababiyah sholat wa qabil amal sababiyah sholat urang sadayana bakal ditarima ku Allah sakabeh amal tuh mata uang batil da kuring maloba dosa kuring mabodo kuring moal ditarima sholat urang tong salempang ibu lamun urang teu sholat sagarupa amal moal ditarima ku Allah lamun urang teu salat sagala doa mali ijabah ku Allah insyaallah kusababia salat amal urang bakal ditampi ku Allah doa urang bakal dijabah ku Gusti Allah sababia salat urang hayang rezeki barokah sababus salat barokatun fi rezeki sababia jalma salat dibarokahkeun rezeki ku Allah tuh barokah rezeki teu pake salat saloba-loba ini dipake sholat na untuk bilang jadi mana awak eta terito di dahana jadi ke sholat nya mata tadi sebatkeun aya sato ngaredeng duaan anu hiji obat ngaranna anu hiji ngalengkah biasa sato duanana nya anu hiji lapar jeung lapar cing eta urang tuangeun cai jeung leukeun anu aya mending anu ngoronan sukuna obat mending anu sukuna dua pasigana mending kene dipasikeun kanu sukuna obat da sami sato sarua pantes salat jahil bae jalma antara salat jeung domba ibaratna domba halal mun salat halal ieu domba sahoseun untuk salat ge sahoseun alus kali dipikeun domba usaha daripada antara salat sahoseun tuh eta ku unggul-unggulna salat sabab dia salat domba mapae bila tuh mansa mau balik tuh tak bahagia sabab dia salat dibarokahkeun rizki sababiyah sholat warokatun fil abdan sababiyah sholat bakal sehatin badan aku Allah dan ini makanya diri sadetik kesemung sholat dan ini sesi abdasna pada teh sir naon sir kabulu kalfulusan aku teh sholat teh sesi abdasna subhanallah semakin ditinggalkan eta sholat semakin ripuh pada tak soal sholat kembali insyaallah jadi sehat karena badan wasitrun bainai wa bainana sholat jadi sababiyah ditutupan lawang neraka sholat ditutup lawang neraka ini
Maka disebut Allah, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Inna sholat. Urang hayong seueur timbangan kasayan saur Kanjeng Rasul, as-sholatu wasikun fil mizan, sababia sholat bisa ngaberatkeun timbangan kahadian urang jaga. Amin ya rabbal alamin. Urang sholat kene sholat alhamdulillah. Mata kakiatnya sakumaha 3.000 capek urang kumaha wayahna sholat. Rasulullah tinggal waris nusanes utami sholat. Bakat ku ampun. Mata kagolongkeun dosa ageung nalika jalma ninggalkeun sholat. Nalika amal ageung eta nalika sholat. Subhanallah. Jadi da kuring mah teu maling, kuring mah teu zina, kuring mah teu ngabunuh, teu mabok. Kuring mah teu boga dosa gede cing eta jalma, nya maling, teu ngabunuh, teu zina, mabok teu, tapi salat dina ditinggal. Tah eta salat nu tinggalkeun ngakibatkeun dosa gede sabenerna. Teu nya hati-hati wasiklun fi mizan wa zawajun 'ala sirat, sababia salat biasa ngalengahkeun kana siratal mustaqim. Urang sok diaoskeun ihdinas siratal mustaqim, kan gini ka Gusti moga nundukkeun Gusti ka abdi sadaya kana jalan anu lempeng. Siratal mustaqim di dunia, siratal mustaqim fil akhirat. Siratal mustaqim di dunia urang langkah urang kana salat ka masjid dan ka madrasah eta siratal mustaqim di dunia. Siratal akhirat jaga kumaha ngan syariat siratal mustaqim teh eta ihdinas siratal mustaqim teh nuduhkeun kana jalan lempeng. As-shalat miftahul jannah, sababia salat bisa mukakeun lawan surga. Tuh sabaraha senang kunci surga teh. Kunci surga ini dihancat teh aya teh. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. La kunci surga teh aya dina lapan la ilaha illallah. Sabaraha hurufna? Cing eta. Coba ya. Diajar ngetan lapan la ilaha illallah itu urang ngaji. Muhammadur Rasulullah. Lapan la ilaha illallah teh ayat 12 hurufna. Muhammadur Rasulullah teh ayat 12 hurufna. Cocok sareng kelahiran Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaping sabaraha? Kaping 12. La ilaha illallah ayat 12, Muhammadur Rasulullah 12, Kanjeng Rasulullah kaping 12. Sadinten sabaraha jam? 12 jam sauni sabaraha jam? Satahun sabaraha bulan? 12 Bu. Lamun cilaka 12. Cilaka 12 teh termasuk jamak nu taraso salat. Cilaka 12 subhanallah esnya ditulungan cilaka 12. Sabab naon Pak disebut jaga sabab kunci surga nu 12 teh aya. Pan kunci surga aya napa la ilaha illallah 12 teh surat ditinggalkeun berarti cilaka 12 teu bisa buka labang surga.
nu dohirna genep anu batina genep nu wajib ku urang mimilambah anu teu kenging dikantunkeun nu bisa mukakeun lawang surga dina lapat la ilaha illallah dohir genep batin urang salat diparentah cirina urang salat urang iman ka Allah iman ka Rasulullah bayangkeun urang sadaya urang di alam dunia seueur aya saha nu ngalahirkeun urang saha jadi sababiah urang aya di alam dunia menjadi syariat inung bapak menjadi syariat matak cek budak jelma asalna tina naon cuk jelma yo tina cai mani lain cek budak cek Allah geus pasti dia cai mani khaliko mimmain dan bicarusya ari cek budak mah lain cek budak baheula cek budak ayeuna kaboga cek budak baheula mah sana budak jelema teh asal tina kuya ka Allah mana tina kuya jelema tina jelema kahalbas tina kuya tina kuy-kuyan bapak jeung indungna dari sarengat eta mah urang sada wajib syukuran ka Allah Subhanahu wa taala sababiah salat jeung emot urang sadayana memang sababiah jeung syariat mah inung bapa urang hakikatna Gusti sok sanajan inung urang nyareatan lamun teu dikeresakeun ku Allah urang moal